Piatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda. Carita wadul dina judul Si Koncleng bagian anuka 28. Kumaha pamirsa sadayana dararamang dina danget ieu syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca aya dina sehat walafiat sareng pemugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sareng pamudah-mudahan urang tangtosna dipaparin kalancaran dina sagala urusan. Ka pamirsa satu acana Mang Medar ieu carita Sundana biasanya disuhunkeun dukunganana tah ka pamirsa. Subscribe, like, sareng komentar nah gitu tah. Nah, ieu nyarios sok bululal balelol kieu ye, malum tos nyeruput kopi panas gitu ya. Sareng Mang Operator. Aduh. Alah, gitunya nyalakan sajalah tombol loncengnya gitu biar menyala terus. Mang Medar carita-carita Sunda nah gitu mohon. Mangga tong nyang kolong ting kana waktos urang pedar wae carita Sunda carita wadul dina judul Si Koncleng bagian anu ka-28. Mangga urang ngamimitian. Aya ku kabina-bina teuing ari jelema galadenya kanu leutik esok kitu tah. Teu mikirkeun akibatna kumaha engkena. Ieu barang menang babadog rampok saking ngahunyudna nya. Tadina meureunan rek dijual ieu teh yeuh. Nah, ieu deung-deungeun nya. Ku aya-aya wae ai teun teh. Keun lah rek di timbunan heula lah ku dewek lah ieu. Keur bukti ieu barang-barang anu rek di banjut anu rek di badog teuing aya-aya wae nya. Dah nah kadenge hakek di belah lebak naon nya lah buah-buah ieu sora-sora anu ribut ieu leuh cek rek diintip lah rek diangkeun lah aya naon nya rek disampeurkeun ah. Sakut ari ilaing rek naon ieu sulungha solongo wae kiwari ka dieu. Pan ieu mah lain giliran ilaing tugas ngontrol. Tugas keliling. Nah, sok sulungha solongo ka dieu. Ah, ari sakon mah juragan nyaker kebenaran bae yo. Hayang kululang kuliling tambah karesel di imah. Ngan kadenge-denge tadi teh anu ribut. Nah aya naon? Juragan. Ulah sok lo balasan ka ditu lah. Wah, Kang Dudung siga nama ieu si Sakot. Bener. Sakongkol jeung nu ngaranna Samran jeung nu ngaranna Koncleng. Nah, bahasa urang ribut tadi manehna mah kalangan cedog wae sigana mangkeun ukur nalingakeun sakongkol ya. Oh, lamun kitu mah geus ulah dibere ampun deui ieu nu ngaran Sakon urang siksa bae lah. Siksa sabab ieu jelas mata-matana ieu pipanyakiteun keur urang ieu jelema kieu ieu. Ari Sakon mah teh aya maksud kadinya naon ieu maksudna naon ieu? Nah aya naon ieu? Kehelanan sabar ya naon ya sok raraneh teh eueuh sabar sabab keur ilaing mah geus teu patut disabaran model kieu nu nek mah dipodaran lain disabaran. Nah eta ngabacot sangeunahna amat juragan. Tepupu gorek modaran sakon naon salahna cik naon ieu kasalahan anak geus jelas
Ilaing kod geus sakongkol jeung si Koncleng jeung si Samran sabab naon lamun ngayakeun panagihan pungutan dina kuling meting teh ilaing pan sok ngahalang-halang geus jelas ieu mah sakongkol lah. Ulah diajak ngomong deui mah Nurman geus urang baregot belah. Bila perlu siksa sakalian tuman. Geus lah. Ay. Nah, salah naon juragan? Geus jelas. Maneh eta geus saide jeung si Koncleng jeung si Samran. Enya pokok. Keur ieu mah sasakod dah. Alah ka ngahalang-halang kana sanip ge ngomongan keur ieu geus cenah ulah sok nyeuceuh cenah ulah sok prosa teuing mungutan kana anu karuli karunya kitu cenah basana. Piraku nah nya ngomong kitu. Nya kana sanip ge. Wah, jelas ieu mah yeuh. Oh, itunya. Si mau lah dibere ampunilah geus yeuh. Sia mulai tiki wari geus lain batur-batur kami. Geus lain batur kami lah. Musuh yeuh. Atuh mangga bae atuh rek nganggap musuh atuh mangga. Da sakon mah teu ngarasa musuh. Kurang ajar sia. Geus leleo de ngomong yeuh. Dong ditampilinya. Ita rasakeun. Aduh. Ampun juragan. Ayo sia. Ngomong sia sangeunana sia. Juragan, tong kitu atuh. Lamun memang sakon aya salah tuh ayang dihampura. Geus lain hampuraeun sia. Jelas ieu mah geus mamala yeuh dipanyakiteun yeuh. Geus lah. Cerek bae lah. Atuh lamun kitu mah sakot ge memeh paeh atuh ngalawan heula. Sabisa-bisa lamun meureun kudu leupas nyawa di dieu ya teu nanaon. Ari kitu mah bener sia ngalawan lamun kitu mah nya. Kumaha yeuh Kang Dudung? Piraku lah ilaing teu bisa ngalawan kana jelema model kitu. Enteng nu kieu mah. Geus lah. Ayo yeuh. Lawan yeuh dewek yeuh. Siap ari kitu mah. Bareto memang anu nyieun gara-gara didinya Nurman. Ngeun sakod sabar jeung sabar bae. Ari kieu mah moal sakod dia moal cicingeun. Lamun memang nganggap musuh, lamun memang ya geus nganggap sakongkol teu naon-naon. Lamun memang dianggap sakongkol mah hayo sakod dia moal cicingeun. Oi. Gus, rasakeun yeuh. Hup. Ya, bisa maneh ngelit. Hayo geura. Kurang ajar sia. Hup. Aduh. Mantak sia ulah cucu mah. Ay. Ya, sakon ge bisa ya ngalawan ai kitu mah. Kurang ajar. Aduh. Wah. Setan sia. Bener-bener sia cucu mah. Wah. Lamun kitu mah geus lawan ku pakarang bae lah. Cacag mah jeung geus Nurman. Setan sia yeuh, rasakeun yeuh. Ampun. Aduh. Wah ieu tak. Aing dong lagi ya. Aduh.
Waduh. Kang Sakon disiksa lu, kurang ajar aja. Mang Keluk. Hei. Nah, hayo. Ulah sok nyiksa kana jelema anu teu wala kaya sia. Ye, konsleng ye datang deui ye. Sing hareupan ye, dewek ye. Ai. Wah. Cucung konsleng datang deui tuh Kang Dudung. Wah, bener-bener si Atah Adol datang dewa. Ayo geus urang kabur. Mulai dah ya, kabur. Oi, kabur. Oi. Aduh. Kang Sakon. Waduh. Siga nama kapiuhan ye. Abe. Lah. Aya we, ai taeun teh Ieu mah kapaksa ye. Kudu dibawa heula ye ka imahna Abah. Same dieu mah ye, kudu diubaran heula ye. Wah. Ampun teuing Ayolah Kang Sakon. Anggur kalembur heula. Ceug. Konsleng rek di bawah heula nya. Duh, kapiuhan sigana mah ye. Waduh Kang Dudung. Kumaha ye kayan bisa kacau kieu ye. Lain ari Nurman mah melang bae ye kana tumpukan enteh anu bahan dijual ku urang. Oh om, melang melangan kumaha atuh? Jaka aya anak keur genting kieu. Wah, kumaha ye urang geus kieu? Ieu mah kieu bae ye. Urang kudu geura-geura datang ka Tuan Sangkur. Bahaya ye. Bejakeun bae ka Tuan Sangkur. Menta dikerahkeun dibelah ka anak buah gitu tah. Tambahan deui bae personilna, sangkan urang kuat ye. Bejakeun bae pencuri teh kitu aya deui nu can katewak. Oh lah, ada kitu mayu hayu ah. Waduh, bagaimana ini ya? Anak saya makin kritis saja aduh. Ini Nurman sama Dudung pada kemana ini? Aduh, saya kebingungan ini. Dulhak. Oh ya, Tuan ada apa? Kalau bisa coba cari dulu Dudung sama Nurman. Ini bagaimana keadaan Nince makin hari makin parah, bahkan sekarang sudah kritis. Bagaimana ini? Aduh, Tuan bingung. Ini para tabib, para dukun sakti sudah ada yang berdatangan tapi tidak ada yang mampu. Ini sudah berapa orang ya? Sudah 15 orang yang ngobatin Nince tapi tidak bisa disembuhkan. Bagaimana ini? Oh ya, kalau begitu akan saya cari dulu itu Kang Dudung sama Mandor Nurman. Ya, cepat sekarang. Ay, kabeneran ya. Karak ge Dulhak rek neangan ya kana juragan Mandor jeung Kang Dudung. Kabeneran ka dieu aya ye. Aya naon ye? Aya naon? Soalna mah ye
Kami ge ka dieu gura-girona mah penting yeuh. Kieu yo. Tuan geus neangan. Cenah mah ieu kaayaan Neng Nince kritis. Waduh, kumaha Kang Dudung? Oh, geus saya urang menghadap bae heula. Bari sakalian urang laporan kaayaan di kebon. Nya ieu atuh. Selamat malam Tuan. Ya, selamat malam Nurman dan Dudung. Dari mana saja kalian? Kenapa baru datang ke sini? Tuan sudah lama menunggu kalian. Kenapa baru ke sini? Oh begini Tuan. Karena di perkebunan sangat gawat. Oh, gawat bagaimana itu? Ada pencuri teh yang kami kepung, yang kami kejar-kejar, tapi dia bisa lolos, tidak bisa ditewak. Oh, kenapa tidak bisa ditangkap ya? Ya, karena dia sangat cepat sekali larinya. Ada apa Tuan? Menunggu kami ada apa? Nah, begini saja. Biarkan saja dulu si pencuri itu untuk sementara ini. Yang penting bagaimana caranya anak saya bisa sembuh lagi. Karena saya merasa kasihan. Lagian saya punya anak cuman semata wayang. Saya tidak mau ditinggalkan anak saya. Mamahnya sudah meninggalkan saya. Masa anak yang satu-satunya mau pergi lagi? Udahlah, jangan dipikirkan dulu pencuri mah, lebih baik bagaimana caranya untuk mengobati anak saya. Waduh Tuan, perusahaan ini nanti rugi besar kalau si pencurinya tidak ditangkap lagi. Nanti juga ada waktunya. Tolonglah Tuan, cari orang yang bisa mengobati Nince. Bagaimana Tuan? Disembarakan juga ini. Semua sudah pada berdatangan, belum ada yang bisa menyembuhkan. Ini bagaimana Tuan? Ya, pokoknya Tuan mah tidak tahu bagaimana. Yang penting ada yang bisa menyembuhkan. Baiklah, kalau begitu akan kami coba mencari. Jadi kumaha kaayaan di kebun ya Tuan? Biarkan saja dulu. Saya mah nggak apa-apa kehilangan 10 ton hasil teh daripada kehilangan nyawa anak saya. Waduh, kumaha Kang Dudung ya? Kumaha geus kieu urang? Si konceling biasa bisa bebas kene ya. Kun we heulanan, turunkeun we heulanan, turutkeun kayang Tuan ya. Aduh, ampun teuingnya ya kaayaan Kang Sakod ya. Siga nama rada lumayan ya tatuna ya. Rada parna duh. Keun heulanan. Cik aing rek ngajajal warisan tinu jadi kolot. Anu mangrupa jimat. Nyaita mangrupa batu, tapi lain istilahna rek percaya kana batuna. Rek dijajal manuatna meminta ke Maha Kawasa, sangkan ieu pelantaran ku batu ieu, cukang lantaranak lewat batu ieu, nya jimat warisan tinu jadi kolot almarhum, sugan we aya manuatna, sugan we Gusti Nu Maha Suci ngawidian ieu. Jang konceleng. Nah, ieu teh saha ieu ababat rareuwas ai taeun teh yo. Tengah peuting. Lain wayah lain wanci.
Ya anu ngajelepeng kieu di patengahan saha jang aya naon? Aduh, hapunten Abah. Sata dina mah konsleng moal harewok lah, moal gandeng-gandeng. Ya bisi ngaganggu kana Abah nu keur istirahat. Ari da mah Abah tos gugah alias bangun gitu. Atur nuhun pisan. Ieu kejadian nama ieu. Abah bahasa konsleng tadi teh dedek sare panya. Kucleng-kucleng teh lunglang lingling ke sisi lembur. Nyampe we lah ke perbatasan nyata ka sisi kebon teh. Ya didenge-denge ku konsleng teh aya nu gundreng-gundreng. Ya cing horeng mah aya anu keur kumpul-kumpul di dinya teh meureun teh dituna marek ngagarong teh. Ya singkat carita dungdeng beh konsleng jeung maranehna. Sing horeng mah eta anu mangkelukna teh anu newak Kang Samran. Uluh baru. Nah saha Suganjang? Nah ari ieu mah gegeden perkebunan keneh di antara mandor besar jeung dedengkotna nu kasebut Dudung teh. Nya geus kitu mah bak-bak beh antara konsleng jeung maranehna berkalahi kitu. Maranehna kalalabur. Nah, ari di lebak teh ngadenge paciweuh. Ieu Kang Sakon nu jadi sasaran. Sabab Kang Sakon teh dedek sajalan jeung maranehna dianggapna sakongkol kitu tah. Sakongkol jeung konsleng, sakongkol jeung Kang Samran. Ya iya Kang Sako disiksa nepi ka tatu parna kieu tak belah kencana ieu. Allah. Nah, bet kabida-bida teuy nya ari manusia nu kalitu. Padahal mamaranehna digawe di dinya. Ngahirupan anak pamajikanna di dinya. Nah, bat dirurujit ku marehna keneh nya. Nah, ari manusanya nan sok kitu jang. Duka teuing. Heeh nya. Dina mah kitu menang rezeki sacauk, hayang 2 cauk. Geus menang 2 cauk, hayang 3 cauk jeung saterusna. Wah, dasar manusia nu sarakah nya. Lah, ayeuna teh. Keun we lah baheulanan. Ngan ieu urang tulungan we heulanan Kang Sakod ya. Punten Abah ya bade mewarang. Sok. Naon jang? Pangcandakeun cai herang we dina baskom tapi anu haneut jeung elapna nu bersih. Oh, nya jang mangga. Ken antosan sakedapnya. Aya wae ai taeun teh nya. Sok ya jang, caina ya dina baskom. Haneut kene ya. Cik, rek dicobaan we lah ieu warisan tinu jadi kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Nadawidi ka Gusti Nu Maha Suci. Sing pamugi anu ngaranna Sakot. Sing tiasa waluya deui, tiasa walagri deui sabihara-bihari. Kersaning murbeng alam, kersaning Allah anu Maha Kawasa. Bapak, ieu warisan Bapak. Warisan ti Bapak arek digunakeun ku konsleng sing pamugi aya manuatna. Sing pamugi anu ngaran Sakod cager deui sabihara-bihari.
di mana ieu? Dah geus lilir ya. Kang Syakod, Allah. Jang Koncleng ieu teh. iya Kang Syakod. Cing. Ulah loba teu gerak. Cing urang ubaran heula ieu. Sangkan tatu Kang Syakod bisa cager deui. Aduh. Tulungan ya Kang. Ya, nya cek ieu keur ditulungan keur ubaran. Sabar weh heulaan ya Jang Syakod. Leuh, Geuning aya Abah. Sami dieu teh. Nya pan dia di mah Abah. cing antosan sakedap. Wayahna pamikiran Kang Syakod pusatkeun naredak kana Maha Kawasa, ulah galidir ulah aya ka dieu ka ditu, ngadoa we lah sangkan ieu tatu Kang Syakod cager deui sabihara-bihari. Sigana mah Jang Koncleng moal cager sapoe dua poe ieu mah yeuh. Kayaan kieu mah aduh. Sing percayalah kana Maha Kawasa. Ya, urang manganukur nyareat, moga-moga we diijabah yeuh. Cing heulanan ieu rek dicecep ku cai haneut. Bari rasakeun we heulanan. Lamun aya nyalur hawa haneut kana awak, hawa panas, ulah kagetnya Kang. Wilayahna ulah kaget. Sok mangga. Kumaha ceuk Jang Koncleng we ieu mah. Oh cik. Bismillahirrahmanirrahim. Sing walagri deui sing cager deui. Sabihara-bihari. Pet rapet. Rapat sabihara-bihari deui sing cager pamugi Gusti Nu Maha Suci maparin widi sangkan ieu Kang Syakod walagri deui. Ai. Ieu Jang Koncleng berarti lain jelema sambarangan ya. Uluh. Nah, ari nempok dina waruga nama. Siga jelema nu teu bisa nanaon nya. Jelema ceuleuyeuk. Ai. Ieu nya. Manusia eta teu bisa sing horenganan. Teu bisa ditinggali dina lahiriah nanya. Anu maksudna mah urang ulah ningali kana lah hiriahna. Sangkan kukumaha ge ieu mah geus dituna meureunna. Kaget yo, duh. Sok Kang Syakod. Ayeuna cing coba. Kang Syakod udang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ai Jang Koncleng. Nah, ieu akang bet teu ngarasana naonnya. Ari ieu tatu akang anu sakieu budawangna ka mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Diijabah sapaneja ya geuning. Jang Koncleng. Hatur nuhun ya. Akang tos ditulungan ku Jang Koncleng. Kudu kumaha ya akang mulang tarimana. Teu Koncleng mah teu hoyong dipulangkeun naon Ya ari tulung pinulungan mah memang sawajibna. Ieu Jang Koncleng sing horeng mah lain jalma sambarangan.
Teu saha ada jelema samarangan. Jelema biasa konceling mah. Anu jelas nama ieu mah keur saning nu maha kawasa we. Tos dikitukeun da mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orengan aya geus cager deui nya. Atur nuhun Jang Koncleng. Lamun teu aya Jang Koncleng bisa kumahaeun meureun akang. Boa-boa geus paragat nyawa ye ku. Si Nurman jeung kanca-kancana. Iya damah Kang Sakod geus keur saning nu maha kawasa we lah. Akang kudu salamet. Nah ku harianeun nya eta Mandor Nurman bet nyeuheuh pisan. Duh, keun we lah damah Kang Sakod. Kega aya wawalesna damah. Memang ari jalma mah sok kitu. Anu teu boga lalengan mah kitu oge. Anu teu boga dadasar mah ya yang untung tina enteng teh ngaranna. Akhirna los deung batur mah karugian los. Nu penting manehna beruntung. Tapi keun we lah damah Kang Sakod. Nu penting nama akang cager deui. Atur nuhun pisan Jang Koncleng. Allah, Jang Koncleng teu nyangka abah sing horeng Jang Koncleng teh kaasup jelema sakti. Meureunan ieu nu disebut tabib sakti teh nya. Allah, aitaeun teh. Hampura Jang Koncleng abah. Namun geus aya nu aneh-anehan ka Jang Koncleng sing horeng Jang Koncleng teh lain jelema samanea. Nah, lain jelema samanea bah. Nah sabaraha manea kitu. Aduh, ampun teuing. Lah abah. Ulah sok moji ka Koncleng. Anu moji mah ye ka Gusti Maha Suci. Nya Koncleng mah ngukur manusia biasa. Koncleng mah tukang lantaran anu nyageurkeun mah aya Maha Kawasa. Nya yang. Keun heulaanan da mah Kang. Nu penting mah Kang istirahat we heulaanan di dieu. Ngan kieu pasti rombongan Nurman ngarasa kaget meureunnya akang bisa walagridi seperti bihar-bihari. Teu naon-naon sama keun teuing. Keun teuing lah urusan kadinya mah. Urang mah hari-hari we antara maranehna ngan kumaha carana sangkan Kang Samran bisa bebas deui. Tah eta anu jadi pamikiran teh. Duh kudu kumaha nya. Eta mah sugan we ke aya ide jeung isuk sugan. Nyalah. Sugan we aya ide kaisukan akang gerek kanutuan lah nyang hareup. Engkeuna akang panggide jeung rombongan Nurman. Ari jagisuk makan maranehna bagian digawe, bagian ka kebon, akang reka nutuan. Oh gitu mohon. Mangga tuh ari kitu mah. Keun weulanan urang istirahat we heulaanan ieu mah yeuh. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu. Padaran carita Sunda, carita Wadul si Koncleng bagian anu ka-28. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten. Bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Mang Egi sapara kanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.